Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Enggak ada yang bilang rokok itu baik. Atau orang kafir. Atau orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras, rokok ini enggak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Sekarang saya mau ajak berpikir kepada yang masih merokok, biar taubat. Ya. Ini pakai akal, karena yang merokok juga ada juga insinyur, ada juga dokter, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok. Ya, itu perhatikan. Sekarang kalau umpamanya ada uang 5.000 atau 10.000, kita bakar uang 5.000 atau 10.000. Orang bilang apa? 5.000 kan nggak ada masalah, uang 5.000 dibakar. Dibilang apa? Gila. Apalagi 50.000. Sekarang orang yang bakar rokok, dibakar kan itu rokok? Udah dibakar, dihisap oleh dia. Waras nggak tuh? Saya mau ngajak berpikir ini. Orang bakar duit, mesti orang bilang semua, wah itu orang gila ya bakar duit. Kok orang yang bakar rokok nggak dibilang gila? Ini mulut, ini hidung, Allah kasih buat apa? Buat nafas. Bukan knalpot bajai. Untuk nafas. Allah kasih. Bukan knalpot, kita terus saja. Ini akalnya di mana? Padahal yang kita lihat juga banyak orang-orang miskin yang dia mestinya memberikan nafkah buat istri, buat anaknya. Kemudian rokok ini mubazir atau tidak? Mubazir. Kalau mubazir temannya siapa? Setan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Makanya coba akalnya waras. Kalau masih ada ustadz yang ngerokok, ini enggak waras. Ini ustadz. Jangan kasih ngajar, ustadz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Ya. Ini enggak waras, rokok diisep. Ini juga perhatikan juga nih ibu-ibu, perhatikan. Kalau suaminya ngerokok, berarti kan mulutnya itu jadi asbak. Kalau si istri cium, berarti cium apa? Cium asbak. Ini untuk ajak berpikir. Bako NTB, bako Garut, bako Palembang. Eueuh nu ngamabok. Berarti kan henteu mabok bako mah. Nu mentak ayeuna muih deuk ngaharamkeun rokok. Atuh tinggaleun dak. Atuh tinggalin. Ayo jieun hukum lawan ku sia fawaidul makiyah. Mentak udah sok terbawa arus aji heula. Lamun teh mah eta ganja haram jelas. Sedot ku sia. Sakali sedotan, 2 kali sedotan. Geus weng ngaju muka calana bae nyana weng. Rokok ku sia. Moal mabok rokok paling tunduh. Aya anu tunduh ku ngarokok cager. Aya anu cager ku ngarokok gering. Artina sing ade kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram. Sebab naon? Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Mata wujidatil ilat wujidal man. Wa matan tafat intafat. Naon elatna? Oh, elatna teh nat nih, ai elatna nih teh bacin.
ieu teh elat nati bisa tah henteu sok udag-udagan mantekan munazorohan ulah sok wani-wani ngaharamkeun cenah ieu aya dina kitab tasawuf lain deui kitab tasawuf jeung fikih nek hukuman haram fikih apa nek hukuman make ahli tasawuf ayo ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i nah eta bae tarku malayani tidak sawarena bagus husni islamil mar'i islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berpaedah atuh lain rokok bae kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok kancing jas di naon manfaat eta sia aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan cam tasawuf sia tos kitu mah aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup sia hayu sia tarku malayani hayu terus lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram sebab geus teu berpaedah nanaonan atuh eta tasawuf nu kitu ngaranna mantap kudu boga guru dek tasawuf mah ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram kamakola didalilan kunyana dalil mending mun bener didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji teh henteu kiai pankolot coba ai praktek atanbak haramun tanbak tembakau lamun al afyun beda al hasas beda mantak tasawur heula tuh naon tambak naon afyun naon hasas naon hasis atuh kudu hiji-hiji di tasawur ulah waka dihukuman beuh imana di jelema-jelema udang-udang nanya gede ngaharamkeun rokok make pikir wah enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukum ge nu ninggalkeun lain umat sa Gusti Allah ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji nang saha nang Allah sebabna sembarangan ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae adapun urusan anak kadituna macam-macam teh lain deui aslina haram aslina makruh urang teu deuleu bae di kitab-kitab jaroko mah tambak teh ya geus di tasawur ku ulama eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun geus jatuh hukum kana makruh ku ari diharamkeun rempag sia kajeun hukum rempag sia kajeun hukum deh parang sana ulah sok babawa helanan urang bae tukang ngaji ka babawa ku pamarentah tuh ulah nyana diharamkeun korupsi embung nyana diharamkeun sogok menyogok embung ai urang di babawa teh ngaharamkeun rokok ke heula dak da dasarna bae cenah kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya hukum je atuh naon deui atuh abe dibere aing rokok ku gudang garam habek sekalian ya tuh siapa emang hayang dibere bae meureun lain kitu ulah sambarangan ngahukuman ulah sambarangan tetep bae pertahankeun urang teu bisa nasaur jeung nyeun hukum mantak naon deuleuan di Fawaidul Makkiyah aya di kitab-kitab tasawuf aya asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya oh ieu haram so teh mimba bitasawuf atuh jang pribadi ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna oh lain deui ieu mah teu sumarambah oh ieu mah haram oh ieu mah makruh fikih karak meneran tah jadi teu meunang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang Fathul Faidul Makkiyah dan lain sebagainya teu kudu nyieun hukum-hukum sorangan tungtungna ku ari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang saha nang Allah kusabab naon teu bisa hukuman sia cak Allah sembarangan hukuman bae geus bae baralik jelema geus kudu kumaha itu ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i padahal mah dibere duit da saeutik abdi teh aju abdi ka babawa hampura Gusti hampura nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku mu'i abdi nu mere duit timun aya mah abdi ge deuk terus cak Allah tolol beureun si Allah ya tobat dan hese kasalahan hukum mantak naon tobat cara ulama-ulama baheula hukuman ciger aya nu datang eta salah meureun hukum bener tah teliti heula oh hampura atuh salah mantak naon sih
lain nu kiai hukuman nu Allah tah ngeunaheun kan masya Allah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun eta kakarek unsur khusus encan unsur muatan politikna naon sih muatan politikna kan aya teu sembarangan kan mui aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah aturan negara di urang deuk make aturan negara moal bisa sebab naon dokter ka batur bisa jasa dokter wah ini paru-paru ya ini larangannya jangan merokok ya udah jangan merokok jarak ke kantor saya tinggal rokok dokter pasien kadinya dok tadi katanya jangan merokok kok dokter merokok nggak apa-apa sedikit mah kalau banyak jangan udah situ juga ngerokok dah mati bukan urusan rokok urusan Allah ya iya itu deh jadi dokter psikos itu di Indonesia dia tuh di Indonesia dokter Wirianto almarhum dokter Wirianto kan akrab jasa jeung abah mun ka dieu nya mere obat dok tah obat ini dok ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh udah nggak apa-apa kalau ini udah kasihkan aja lah seknya babari dokter Wirianto mah jadi orang kerja itu ngerokok banyak nak kuku ada ditanya dok kok ngerokok nggak ada penyakit nggak apa-apa yang ada penyakit nggak boleh ngerokok udah kita sama-sama ngerokok jarum deh nyanda ngerokok nak atau jengkula di kantor ngerokok bae nama tuh jadi nyanda mah kantor kedokteran ge bau rokok wah Wirianto geus macem-macem bae masya Allah nah cerita hukumna sakadar mah Buya Cidahu ngarokok penting aing ngaji geus jam 2 eureun heula ngarokok capek meureun ngarokok lagi digulung ngarokona ngarokok giliran bae urang ngarokok ulang ngarokok sia cenah nyana ngarokok ai urang teu meunang apa aing mah capek sia mah henteu katanya tadi pareuman nyana urang mah teu meunang urang teu meunang nu ngadengekeun nyana ngarokok nah sebabna tuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah harasim jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah ngarokok adekeun rokona tuh henteu teh mah leuwihna kadekeun mah nah eta ngarokok biasa kieu prawira ngarokok maksudna naon ukuran kadinya jago ngaji ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana Juman bisa Syamsiah bisa geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi mah nya nama aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana jago ngajina mantap begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nyana ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon maksudna make parabot piki apa parabot tasawuf salila make piki atuh deuk naon nyana mah atuh deuk mana kitabna nu ngaharamkeun speaker mana hadis mana turunkan ceknya hai orang mantekan orang ukudul jubanan orang jamu jawamayan jago jasa eta kan jago jasa ngajina ngarokoknya atuh ai sia teu bisa ngaji teu ngarokok maksudna ngaharamkeun gitu itu ngarokok masalah je ai kene-kene hajau teu beuki ngarokok atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui haji can nanya ka kiai kiai ngarokok teu aing mah nu mentak ngarokok abah dibere rokok kan lumayan ngajualan rokok bae ge oh sia ajuna mah aing hayang ongko dibere henteu taya keur carita hukum masyaallah samarangan tanda kula samarangan kali ti heula tarigi tuh at-tambak haramun kukula kadenge be ja atuh urang Garut pan marlak non tembakau dikedu melak tembakau terus NTB melak tembakau eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa ieu aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang bodena luar biasa anu asup ka negara teh sabaraha persen aset gede anu mantak haji diharamkeun aya unsur naon ye aya urusan polusi atau teman undang-undang negara pek bae bisa macara Singapura mun ngarokok orang tengah-tengah kota 3 juta namun di pinggir kota 2 juta namun di sisi hotel 1 juta
lamun di jero kamar 500.000 aya aturan-aturan anak lamun endek aya khusus tempat ngarokok taman los urang keur kieu bae ditungguan bae ngarokok ditungguan ku jelema make hejo-hejo isi endek nungguan kuntungnya Pak saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung oh jadi nyana tugas urang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana tah piceun bae ku urang cokot ku nyana heula ngarokok sial atuh tadi bae mentas ya ka aing